Saatnya Cangihkan. Mugia masihan abdi nasehat pikeun abdi milari jodoh. Ye, Jang Somad, hidup kedah ngalaksanakeun 3 eng. Naon wae eta teh? 3 eng teh. Eng nu kahiji, anjeun kedah ngusahakeun diri milari pipa majikaneun. Terus eng nu kadua nyaeta ngadoa. Tah, kapaksa ye. Hidup kedah ngalaksanakeun eng nu katilu. Naon nu katilu teh? Eng anu katilu teh hidup kedah ngaca. Eta meureun nu ngalantarkeun anjeun ditolak wae ku awewe teh. Obrolan tilu salaki bodoh. Kuring mah lieur euy ka pamajikan. Manya manehna meuli DVD player nu mahal padahal di mana teh teu boga TV-TV acan Komo pamajikan urang mah mangkukna nya manehna meuli tabung gas padahal di imah mah make kompor minyak teu make kompor gas. Bodoh keneh pamajikan kuring atuh. Basa kamari rek tugas keluar kota, manehna ngasupkeun kondom kana kantongna aya kana 10 nama. Rek teu lieur kumaha atuh panan mainna teh awewe nya. Coba rek dipasang di mana gitu. Neng Dea, Ya, Pak. wilujeng ulang tahun ya Neng. Nuhun, Bapak. Dea teh anu teh sabaraha taun Neng? 12 tahun, Pak. Nah, geuning tos 13 tahun deui. Apanan tahun kamari abdi genep tahun. Ayeuna 7 tahun. Janten 13 tahun, Pak. Kumaha reaksi bapak upami putra bapak nuju bangor? Ya, ku abdi mah sok langsung we dikepret. Amuing atuh lepat bapak. Saya mah bapak teh mamagahan anjeunna sanes dikepret. Justru itu masalahna. Setiap abdi mamagahan anjeunna, justru abdi nu sok dikepret ku manehna. Mama, ieu kereta si Ade nangis wae, Mama ada. Aing mah. Kumaha eta meni rewel pisan budak teh. Tong diheureyan wae atuh. Ieu duit 1000 ieu, jang jajan. Yeuh. Mama atuh udah nangis wae si Adena. Dijewer geura. Di mana si Adena? Kadeukeun. Tuh, Mama di jero sumur. Mana euy? Oyak ieu geus bareng jeung monyet. Saha nu bareng jeung monyet, kuring mah bareng jeung anak emme. Tingali atuh. Saha deui nu nanya ka maneh? Da kuring mah nanya teh ka anak embe. Dasar anak-anak zaman sekarang mah manja. Manja gimana kek? Masa sekolah cuma 1 kilometer minta dibeliin motor. Emang kenapa atuh kek? Kakek dulu sekolah tuh jaraknya 10 kilometer dari rumah. Dan itu teh berjalan kaki untuk mencapainya. Nah, lihat sekarang hasilnya, lihat. Hasilnya apa kek? Lumpuh. Kunaon ibu teh meni cari kitu? Kacopetan? Henteu, ibu mah nganyeri hate we ataku penumpang nu dihareup. Cenah budak ibu teh meni urang ngeh kitu, panon bolotot, pipi tembem, jeung kulitna meni hideung kitu. Benar-benar pisan ngahina eta mah. Lurus tunyu ada kitu mah. Lawan we bu, tuman. Juk ibu kapayun we. Carekan ta jelema teh. Kan we anak monyet mah bu, ku abdi orang jagi di dia. Daniel, Naon atuh Jack? tata rucingan saeutik. Sok. Naon bedana apel jeung upil? Ari apel mah amisnya, ari upil mah asin. Salah. Ari apel mah beureum, ari upil mah geuleuh. Lain. Ari upil mah tah dinu irung didinya. Aya apel mah tuh di ditu dinu kulkas. Lain. Naon atuh taluk Adieu dah reweskeun saeutik. Naon? Ari apel mah dina luhur meja, ari upil mah di hanapeun meja. Kunaon maneh teh kamari teh asup sakola, Jang?
Besuk pun Adi ke rumah sakit, Pak. Nah kunaon gitu? Saurna mah kabarian ku artos kencring, Pak. Ari maneh Din? Kunaon kamari teh sakola deh? Sami Pak, abi oge besuk kamari. Besuk saha deh? Besuk itu pun Bapak. Kan KLP nyapanya margi kaburian artos kantor saurna. Udin, bahasa Inggris nake keset naon Din? Welcome Bu. Welcome. Apal ti saha eta welcome hartina ke keset Udin? Apa dina kekesetna gesok ditulisan Ibu welcome gitu. Meni jelas badag Ibu. Jadi mun kitu cek si laing mah pom bensin oge bahasa Inggris teh no smokingnya. Laras Bu. Kaharep maneh Udin. Bahasa Sundana polisi tidur naon? Nya polisi nu sarewe atuh. Lain. Nya kuburan orai atuh. Ari bahasa Indonesia na pamajikan kuring rek ngajuru di bidang naon? Istri saya mau menyudut di bidan. Ari bahasana ari bahasa Indonesia na gorengan. Jelekan. Nah, ari bahasa Sundana wortel mengandung vitamin A. Wortel reuneuh ku vitamin A. Pak kadia Pak. Naon Jang? Ya Udin maca. Ai BBM teh sato naon Pak? Nah cek saha BBM 1? Iya buktina bisa naik kenapa? Selamat siang bapak-bapak. Ya. Perkenalkan saya reporter dari Rama FM. Ingin menanyakan sesuatu kepada kedua bapak-bapak ini. Yang pertama, ka bapak anu ieu kunaon anjeun beut putus hubungan jeung kabogoh anjeun? Sabab kuring jeung manehna mah beda suku. Enak kanu bapak ieu. Ari anjeun kunaon beut putus? Kuring mah putus sote beda-beda agama. Tah ayeuna ari anjeun kunaon beut putus? Ari kuring mah nu jelas beda-beda kelamin. Bakso tahu? Mang, sakedap mang. Siomay? Mang sakedap. Macep, beda meser naon? Mang ari ieu naon mang? Ieu bakso. Tah nu ieu siomay. Bade nu mana? Ari baso di kumaha da mana mang? Nya ieu bakso bisa dikuah tiasa, bade dicolok mangga. Oh, Bade dicolok, bade dikuah. ari eta siomay tiasa dicolok mang. Tiasa. Bade dicolok, bade dikuah. Ari eta tahuna aya mang. Iya aya, ieu tahu 300, bade nu mana? Ari eta tahuna meserna di mana mang? Nya ieu tahu. Bade nu mana? Acep teh bade nu mana? Nya abi naresela ka mang. Ai tahuna meserna di mana mang? Di Cibuntu atau napi tahu Sumedang mang? Cibuntu. Sok rek nu mana? Oh, ari siomayna tos lami cacan mang. Ieu mah meuni kieu hidung. Gusti, nu agung ieu. Nya geus enak cep kumaha? Rek meser moal sabaraeun? Ai baso ageng aya mang. Aya, sok. Bade sabaraha hiji ge sok sabaraha? Ai baso alitna aya mang. Aya, sok bade sabaraheun? Nah, da abi mah teresep sambal mang. Nya antos atuh sok eta ya naon wae mang. Nya geus ieu nya, ieu bakso, ieu siomay, ieu tahuna. Bade sabaraeun? Ah, henteu mang abi mah narose. Nun mang. Pak punten, eta TV sabaraha inch? Berwarnanya? Ngangge remote teu? Sabaraha pangaos eta TV? Dari Ical Bu. Nah kumaha tuh hari tadi Ical mah tong dipajangkeun di hareupeun toko. Atau selaku ibu dipeser, wios rada langkung oge pangaosna. Ibu bogoh ka TV eta. Ibu, sekali deui eta barang teu diical. Upami bade meser TV mah di toko sabelah. Balina ge eta mah lain TV, tapi open, apalagi kue. Pak, kumahanya abdi teh akhir-akhir ieu teh jantan sok bogoh ka hayam. Anjeun resepna ka hayam jalu atau bikang? Ari bapak, kieu oge abdi mah normal keneh Pak. Abdi mah sanes homo. Mainnya resep ka hayam jalu, abdi mah Pak normal. Resep ka hayam bikang atuh. Memang ari resep ka hayam normal gitu. Halo, siapa ini? Halo, dengan Pak Dokter ini. Maaf dok, ganggu istirahat dokter. Ya, nggak apa-apa. Ada apa ini? Saya lagi di rumah sakit jiwa pak. Itu
Itu apa Pak? Ini aduh tolongin saya Pak. Ada teman saya yang nyobohlam dok. Aduh kumaha tuh dok. Aduh tolongan dok. Kumaha atunya? Bejaan atuh awas bisi kasetrum. Iya dok. Da kumaha atuh hese mere bejana. Make jeung hese mere bejana. Apaan abdi mah bohlam. Mangga Jang, bade meser buah naon Jang? Sirsak, samangka, melon, gedang, kado, sadayana aya sok. Mang ari buah si malakama aya teh mang. Oh, aya pisan atuh sok lah. Oh katu mana ari aya mang? Bener ya? Mana? Kuring melilah sakarung mah. Nah, nu kumaha sih mang ari buah si malakama teh? Ya, Jang, buah si malakama teh upami ujang meuli ku aing sia dikebuk ku kiloan. Lamun teu meuli ku aing sia bakal dihabek ku rancatan. Hayo, rek milih nu mana sia? Ulah liar peuting ari budak leutik mah pamali bisi dibawa ku jurig. Aseur budak leutik liar peuting ning ngantuk. Gening dieu teu dibawa-bawa ku jurig. Napira aku anak saha eta teh? Apaan budak leutikna ge anak jurig? Nyi, kade, zaman ayeuna mah lalaki teh loba nu palsu. Ngaku bujang keneh padahal geus adat sok ulin jeung awewe. Kade bisi salaki kitu, ilikan heula sameme diwajiban ku salaki teh. Kumaha nyi? Kira-kira salaki nyai teh masih keneh bujang? Aya tanda-tanda anu kira-kira aneh teu dina bobogaan salaki nyai? Abdi mah yakin mak salaki abdi teh masih kena gres. Nah gitu, memang aya tanda-tandana. Nya mak, pas ku abdi diilikan bobogan salaki teh geuning dibungkusan keneh. Palaunan atuh Kang, Sinti gubrak. Moal atuh Nyi, coba geura nangkep simpage. Pan ieu ge tos pageh Kang. Heug, ayeuna bade lalauna. Tapi waler patarasan akang. Naon teh ya Kang? Nah leres nyai teh cinta ka akang. Saksina bumi sareng langit, abdi teh cinta pisan ka Akang. Naon buktosna? Cobi geura buka heula helmna, terus ngalik heula ka pangker sakedap. Naon buktosna? Iya Kang. Si Akang kalkah maot, abdi teh bade ngabuktoskeun cinta. Kang, kunaon akang bet diuk disisieun rel? Rek bunuh diri? Nah, si anu atuh rek bunuh diri teh. Entong atuh Kang, si karunya atuh ka anak pamajikan. Saan rek bunuh diri? Lain. Ngan abdi mah nuju ngabayangkeun ieu teh. Kumahanya lamun kereta api majuna jiga higeul jengkal. Mama, si bapak nggak bohong, cenah kieu buta teh sok ngadahar jelema. Nah, bet nyebatkeun bohong. Gening bahasa aya wayang main di balai desa, ku Udin dicocok tas sakadang buta teh. Teu naon da ngan dalangna we nu molototan ka Udin. Saatnya Canggih God. Dok, ibu kerusuh ya, 30 menit deui kedah tos aya di Bandara Husein. Bisa teh nyabut waos 2 sekaligus dina waktu 5 menit, Dok. Wios tadi bios oge, da pasti kiat. Mangga. Cobi, waos nu mana nu karos teh? Iya, waos pun lanjut. Ari cacing pita jiga naon, Met? Sapertos pita, Bu. Ari cacing sawah jiga naon, Mot? Sapertos sawah, Bu. Pih, ari tadi si Imang tukang kebong cunihin ke abdi, tapi saurna mah dibeorang ku papi eta teh. Nah, kunaon gitu? Pokoknya mah cunihin ta eta teh, tur campelak kadunungan. Nah, laras eta teh dibeorang ku papi. Nah, ada papi mah teu rumasa tutah-titah nanaon kasih Mang teh. Ngan tadi rumasa ngomong kieu dina telepon teh. Mang, lamun hujan, omat pangangkatkeun erok juragan istri jeung asupkeun manukna. Tah kitu.